Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun la'alakum tuflihun. Langkung tipayun sengkuring ngatur kenuhun kakersana pengatur acara oge kasuhibul walimah parantos ngulem simkuring maparinan kepercantenan kanggo maparinan tausiah di Tatar Priangan Timur, sementara simkuring di Priangan Barat. Mudah-mudahan ku tausiah anu bade didugikeun ku simkuring teu dianggap ngawartosan mamatahan ngojai kameri. Mudah-mudahan sok sanajan merina papatahanan keneh. Oke teh hilap ka para sesepuh, ka para alim ulama, ka para santriwan santriwati, oke ka seluruh pejuang anu sami-sami mika cinta mika dedeh kana risalah Islam. Harapan urang sadayana mudah-mudahan dilebetkeun karena kelompok Ashabul Yamin, dihindarkeun tina kelompok Ashabus Shimal. Ashabul Yamin anu bakal mewarisi Jannatin Naim. Namun satajana mangga urang panjatkeun puji sinerang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos berkenan nepangkeun simkuring ti palih kulon anu ngalangkungan perjalanan kirang langkung 1 hari lewat Pandeglang, Kasaketi, Bayah, Cibaleno, Prabuan Ratu, Cianjur, Bandung, kepegat macet di Padalarang hampir 2 jam, terus lewat Ranca Ekek, Nagreg, terus macet dari hampir di daerah menuju di Bobok gunung didinya, Leles. Alhamdulillah kalayan karunia Allah simkuring dugi ka desa Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, anu silih gabruk tapi akur. Mudah-mudahan orang teu katipu ku akurna dina silih gabruk. Bener-bener urang ngebogaan wakil anu bisa dipercaya, sok sanajan teu bisa dipercaya. Insya Allah di luar Islam malah bisa dipercaya. Anu tangtos urang sadayana tetap bersyukur hari ini wengi ayeuna urang tiasa misahkeun anu bener jeung nu salah. Mudah-mudahan salawat biwasalam mugi tetap dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Nabiullah Rasulullah Khalilullah
anu parantos dipaparinan gelar istofainal akhya, manusia yang terpilih dan terbaik di dalam rangka memenangkan agama Allah. Mudah-mudahan orang sadayana sebagai perwujudan sholawat ka Rasulullah dengan mengikuti pola kehidupan anu parantos diwangun ku anjeunna. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Da arisin kuring kudu nyaritakeun Islam di daerah Pamulihan Kecamatan Cisurupan mah asa era teh teuing, sabab di dieu mah gudangna ilmu, gudangna pesantren. Sedengkeun di Banten mah heuras genggerong. Entong aneh lamun sim kuring heuras nyaritana lain ngamek jeung ewa lain. Da kitu kulturna, kitu budayana. Ulah nyeri hate. Teuing kudu nyaritakeun bab naon sim kuring di dieu. Nyaritakeun akidah dan geus kararuat buktina. Nyaritakeun perjuangan gudangna di Garut. Nyaritakeun masalah dunia pangpinterna orang Garut. Pangpinterna. Mudah-mudahan urang silaturahmi we nya. Silaturahmi. Margi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yasir rahimah. Sing saja mah anu iman ka Allah jeung kana poe akhir fal yasir. Kudu nyambungkeun deui rahmah. Nyambungkeun deui rahmah dalam bahasa lain rahmat Quran. Jadi silaturahmi sim kuring rek lain nyaritakeun sabari hiji budak sabaraha harta lain. Nyaritakeun naha Quran di Banten jeung di Garut teh sarua henteu. Bilih teh sami. Mudah-mudahan silaturahmi sim kuring ka dieu minimal aya 4 ciri. Ku silaturahmi urang bisa ningkatkeun kualitas keimanan urang. Iman teh jadi meningkat. Tina ngorbankeun harta 1000 sabulan atuh aya nama geus silaturahmi jadi 2000 nyeun kahadean. Anu tadina masjid teh pada aracuh, pada ngantep, cik atuh aya nama harideng. Sebab orang Pamulihan mah boga prinsip. Jadi lamun saur rerencangan sungkuring ulah hirup teh ulah nepika seperti kisah secangkir madu. Aya cerita raja di mana-mana masyarakat erek liwat ka halaman raja kudu ngasupan dina gentong teh secangkir madu. Siapa saja, erek rakyat, erek pejabat, erek jelema beunghar, erek jelema miskin, di mana-mana liwat ke halaman istana raja kudu mawa secangkir madu. Itu bejati orang Cisurupan sebenarnya itu. Seseorang berpikir, kuring mah moal ku madu rek ku cai we. Ternyata masyarakat anu ngaliwat ka dinya teh ngomong kitu kabeh. Pas diperiksa eta gentong madu teh lain pinuh ku madu tapi pinuh ku cai. Jadi orang desa Pamulihan kudu ngemut upami sim kuring teu geus madu bisi batur ku cai. Ternyata ngomong kitu kabeh. Insyaallah eta gentong teh bakal keisian madu. Lamun sektia mah ieu di masjid teh eueuh anu gawe bisi batur teu gawe. Insyaallah kabeh ngomong kitu sadesa Pamulihan bakal anggeus dina waktu sabulan. Tapi lamun keun bae saya mah teu hadir oge. Da pasti si anu hadir ternyata kabeh ngomong kitu. Eta minimal peningkatan iman. Peningkatan kualitasna ari imanna mah geus aya ngan ditingkatkeun kualitasna. Dina Al-Quran salah satu ciri jelema anu beriman teh idza
idza dzukirallah wajilat qulubuhum, di mana-mana disebut ngaran Allah nyeblak hatena, nyeblak ruas keeng sieun nepi ka inung budak keur nyusuan budak oge murag budak teh anu keur ngakeul oge nepi ka murag hitna. Cik ari orang desa Pamulihan ketika ngadange adzan duhur, ketika dikumanakeun Allahu Akbar, osok nyeblak disebut Allah hate urang, osok reuas tara dan ngajeg kagebeg kene kamari ngadenge Persib jeung Persija, aneh teh. Nepikah ketika orang keur ngulangkeun pacul di tengah sawah ngadenge adzan Allahu Akbar nepikah murang pacul teh saking ku reuas-reuas teh, saking ku nyeblak-nyeblak atawa hare-hare. Ci kira-kira lamun hare-hare ieu perlu dipariksa teu? Contoh, lamun di imah urang dipasang listrik, bohlamna dipasang, saklarna dipasang, stop kontakna dipasang, tapi ketika dijetrekeun teh hurung. Naon sababna teh? Kira-kira aya nu nyawa sababna? Cik coba periksa, bisi bohlamna pegat. Pariksa ternyata bohlamna teu pegat. Pariksa bisi kabelna teu pegat. Henteu, masih kena nyambung. Pariksa saklarna bisi pegat, dipariksa tetap nyambung. Coba periksa keluar, ternyata kabelna teh can nyambung ka PLN. Da sanajan diganti kabel bohlam saklar ge dari teu nyambung ka PLN mah tetap saja moal hurung. Ngan cek PLN, hek listrik diurungkeun di 5 silaing. Lamun aya perjanjian heula, ente kudu mayar tiap bulan, lamun teu mayar didenda, kan gitu. Sanggup kira-kira ngalakuin perjanjian? Sanggup, bray. Kurung. Teu mayar we 3 bulan dijepretkeun kalau ke peleng jadi putuskeun. Ngerti kadinya teu kira-kira? Jadi mungkin saja ketika orang ngadenge ngaran Allah disebutnya hare-hare, mungkin saja hubungan jeung Allah teh geus diputuskeun sabab cara mayar wae. Petugas PLN tiap bulan tah. Jadi minimal gitunya kayak ningkatkeun kualitas iman lah seperti itu. Ketika cek PLN tarif dasar listrik naik ayeuna mah ridho we teu protes, peni urang masa protes. Terus lamun listrik padam, tar ngambek deui. Daya perjanjian tadi. Mantak lamun ayeuna urang nyokot listrik tanpa bebeja ka PLN, naon ngaranna? Kemaling teh, kan urang adu disebut Islam maling mah pirakunya, ulah. Ya mah Islamna Islam maling, ulah. Anu kadua, meningkatkan kualitas keikhlasan. Ari jelema ikhlas mah boga prinsip seperti gula. Ulah boga prinsip seperti gincu. Seperti kopi, cai kopi, anu boga jasa saha? Anu boga jasa saha? Gula, anu boga ngaranna saha? Kunaon teh disebut si gula kopi? Cek gula teh keun bae, saya mah teh kesebut-sebut oke keun bae. Nu penting ieu kopi harum namanya. Ngan lamun kakarek ditanyakeun ka mana gula, lamun kopi kulang gula. Seperti wajit ketan, simkuring resepna wajit ketan. Anu boga jasana saha?
gula maksud disebut wajib gula ketan tar cek gulakeun bae sim kuring mah hancur oge nu penting ketan teh ya boga nama wajib ketan lamun setiap umat Islam gitu berpikirna ikhlas keun bae teh kasebut-sebut oge nu penting Islam nanyeur kan lamun eueuh si eta sok disebut ka mana nya si eta eueuh nah eta sade jadi ulah seperti bulah kalayar ulah seperti gincu ditingali ditinyuh ku cai beureum warnana ditempo ke tengah poe hareeng anas bayeung bari hanaang cek urang eta dibayangkeun mana teuing amisna lamun diinum coba ngajaran inum pahit jadi aya mujahid aya mukmin manis aya mukmin pahit kira-kira nu mana anu dipilih daya hayang mah kabeh manis tapi kenyataanna pahit kan sok dibalik anu manis sok dicaritakeun pahit anu pahit sok dicaritakeun amis gitu jelema jadi ningkatkeun keikhlasan nu katilu ningkatkeun ilmu nu kaopat ningkatkeun kesadaran eta silaturahmi bakal aya manfaatna minimal atuh hiji mah nyangsang dat sim kuring lempang ti Banten ka dieu teh capek ya minimal tina opat hal tadi aya salah sabiosna anu bisa dilakukan ku urang sadaya hadirin kaum muslimin ikhwatul iman rahimakumullah sesuai dengan tema walimatul urus aras lamun bapak melak kacang sok make tuturus teh awi nu dibelah ditanjapkeun supaya kacang bisa nangtung ka luhur tarina kawin ge aya tuturus nu boga tuturus lalakina biasana menurut Islam pandangan akidah Islam ya masyarus syabab atau idza tazawwajul abdu faqad istakmala nisfuddin fal yattaqillaha fi nisfi bakin di mana-mana hamba Allah kawin cek kamus bahasa Indonesia cek dina Quran mah nikah artinya berhimpun bertemu di mana-mana hamba Allah menikah atau nabi kawin maka eta jelema teh geus menyampurnakeun separuh tina Islam separuh agama geus disampurnakeun fal yattaqillaha fi nisfi bakin maka hati-hati masih kene aya saparuh deui mantak jelema anu lalagasan encan kawin mah karek saparapatna dina mana-mana maot ka surgana ge miring mau sababna aya sunnah nu kaliwat ngan ulah sote kawin jadi kasarung linglung kasarung sok sanajan jauh ini balik kadinya deui balik kadinya deui geusnya gas korsel lieur we jadi jangan sampai kita menjadi wanita egois sebab wanita hanya berhak memiliki suami itu 25% karena lalaki yang 75% jatah orang lain lalaki anu hiji lalaki anu kasarung jeung linglung tapi susis ya susis hadis Rasulullah nyarioskeun yen jalma anu nikah teh separuh agama geus disampurnakeun sebab upami meninggal karena refungsionalisasi pernikahan minimal dalam pandangan Islam mengutip pemikiran Nick Haver seorang pemikir barat anu teu ngarti kana Islam tapi sok maca Quran nyimpulkeun yen lamun lalaki kawin kemudian dina kawin teh
ayat nisakon golido, perjanjian yang berat, disejajarkan dengan perjanjian Nabi dengan Allah, perjanjian Nabi dengan Bani Israel, Allah dengan Israel. Jadi dina Al-Quran nisakon golido itu ayat 3. Perjanjian dina pernikahan, perjanjian Nabi sareng Allah, perjanjian Bani Israel sareng Allah. Disejajarkan. Ada apa sebetulnya? Mantak dina pernikahan itu targetnya ada sakinah, mawadah, warahmah. Tapi sakinahnya sakinah bahasa Quran, lain sakinah bahasa Sunda. Ada sakinah bahasa Sunda non? Lamun tumanina? Eta mah bahasa Sunda. Ini mah bahasa Quran. Bakal terwujud dina sebuah pernikahan tanda kekuasaan Allah, tanda pemerintahan Allah, tanda kepemimpinan Allah. Lamun lalaki mampu memposisikan dirinya sebagai pusat kepemimpinan, awewe pendamping dan pengawas, dan mempersiapkan wilayah kekuasaan baru, dan anak adalah calon wilayah kekuasaan baru. Semakin banyak pendamping, semakin banyak pengawas, maka kepemimpinan semakin efektif. Tapi lamun hiji, mantak bayangkan lamun urang tisa urang pamajikan boga anak 12 kali 4. Berarti 48 wilayah kekuasaan Islam bakal terwujud di dinya. Ada simkuring kerasa ketika rek nyaritakeun masalah poligami kersare simkuring mopan sok nulang nonggong sare teh pemajikan manonggongan kasur simkuring mah nonggongan na langit. Diskusi masalah poligami ketika tiba-tiba ngelisit tina nonggongan kasur jadi nyangigir kuringnya jadi ngangigir ya kan itu ya jadi jempling ditinggal seremai isuk-isuknya dia kan kopi ente ngagoreng sangu ente saminggu teh pak teh karek diskusi komo lamun praktekna duka kunaon sim kuring teh hayang ngagebruskeun pamajikan ka surga, hayang mere pahala kasabaran, dambungan gitu. Kajen teh jadi raja di neraka daripada kudu jadi budak di surga, kan gitu jawabannya teh. Jadi raja budak di neraka ge ripuh ya. Menjadi budak di surga, Pak. Cek sim kuring, hek mung mah da pamajikan nu kolot sim kuring mah di surga. Wa qurun in ka'amsali lu'lu'il maknun keur salaki teh disadiakeun bidadari-bidadari anu panonna laksana mutiara anu dijieuna ngadadak jeung teu robah-robah. Jadi pamajikan nu dijual mah nu di dunia mah nu kadua teh. Tapi sim kuring mung balik ka itu teh. Padahal itu geus nungguan. Betapa indahna. Kan syarat cek pemajikan anu kolot di surga wayahna kan sakira-kira akan can bisa negakeun agama Allah, sakira-kira akan can bisa ngaidharkeun agama Allah, tong waka balik di perantauan teh. Kan aya itu orang Cisurupan gawe kerja di Jakarta geus 2 bulan teu balik. Pas dagang nanti kerugi hari budak bungsu pan tutunyuk wayah yang gara balik itu ke can boga duit kekeh eta budak teh balik hayang balik nya kapaksa bari teu moal duit ke ongkoseun balik teh ka Cisurupan anu di Arab mawa duit ternyata teu mawa duit cik pamajikanana geus tong sare jeung kami cik di dapur ditu sare di boykot pan budak nate disintrek cek
aing getong mantog sia teh mau diterima mata kok deh celengkeung di kamar akang cenah abdi maka setan mah teu amak teu ngewa pernikahan bakal menjadi nilai di sisi Allah lamun seorang suami mampu memposisikan dirinya sebagai leadership, pemimpin, pusat pemerintahan, anu diawasi, anu dibimbing kalawan istri mempersiapkan wilayah kekuasaan baru dan anak merupakan calon-calon wilayah baru. Jadi lamun boga anak 8 berarti wilayah kekuasaan 8 saya. Kayak cek Mike Aiper seorang kafir. Ari urang mapan ngan saukur ngelampiaskeun libido. Makana aya bosanna. Sehingga dina perkawinan teh ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, kepemimpinan Allah tidak terwujud. Yang ada masalah dan masalah. Kau mau lamun pemajikan urang daek unyam injem duit bari salah kita nyaho mah geus malah pekaka bencana eta mah. Cilaka. Sebab apa? Tipe orang Sunda mah boga lifestyle sok barang beli nu dipika hayang lain barang beli nu dipika butuh sok tah Bandungan barang beli teh lain anu dipika butuh tapi anu dipika hayang can butuh. Contoh dina riswar teh geus pinu gelas piring geus eueuh tempatna datara dipake gini teh ka pasar hayang meuli gelas deui minuman datara dipake teh lamun aya tamu we manehna mah cangkir anu geus codak dipake na eta konsumtif cilaka lamun itu coba barang beli teh anu dikabutuh tarasi dibeli uyah dibeli pada teh asin-asin keneh jengkol dibeli peuteuy dibeli bau-bau keneh Pak eta anu ngajadikeun rusakna sebuah rumah tangga gaya hidup komo di zaman informasi ayeuna urang kudu waspada. Ayeuna mah salaki jeung pamajikan teh bisa sare patonggeng-tonggeng tapi nyarkel HP. HP teh bebeskeun kana eta dengan suara getar. Matak HP teh hubungan perselingkuhan sebetulnya. Pemajikan curiga lamun ningali SMS peuting tengah peuting. Salaki curiga sebab masing-masing tidak terbuka. Teu saeutik rumah tangga hancur gara-gara persoalan itu. Ongkos salaki jeung pamajikan teh ngariung jeung anak dina kursi. Kan masing-masing boga HP. Tapi teu ngarobrol keur ka dieu we salaki nang keur kieu pamajikan nang keur kieu anakna keur kieu. Geus zaman edan ada sebetulnya. Itu memang rencana usaha orang-orang Yahudi keur ngarusak orang-orang Islam sementara orang Islam itu sadar. Sebab tadi ketika sebuah rumah tangga tidak bisa difungsikan. Padahal di Al-Qur'an disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan awal Allah mempertemukan maka disebut zawaj. Zawaj pasangan. Ibarat baut dengan
dengan umurna pasangan. Lamun bautna 12 umurna ge kudu umur 12. Tapi lain ngan saukur diterapkan ya umur jeung baut terek dipake magehan naon. Lamun ayeuna baut jeung umur dipasangkeun di asupkeun kana ember mah di kilo hargana ge teu bisa magehan bangunan. Ari kuduna mah antara baut jeung umur teh dipasangkeun jadi magehan bangunan. Artinya bangunan Islam. Pamajikan jeung salaki teh ibarat umur jeung baut kudu sarua ukuranana. Lamun bautna 12 umurna 8 kira-kira kumaha? Saleh kan itu teh. Tapi lamun ayeuna bautna umurna 12 apa dibalikeun logor. Ari nu panjang teh baut karena teh naon? Anu ponokna umur berarti. Lamun adina umur aya baut 2 kira-kira kumaha? Kira-kira dibenarkan teu secara hukum sunatullah, ilmu pengetahuan aya umur bautna 2. Tapi lamun baut bisa jejak umurna 4. Nya. Sebab lamun ayeuna umur bautna 2 puluyan rite ngaranna boga awewe ti beurang mah kasalaki nu ieu ti penting mah salin nu ieu padahal mah kitu di kota ayeuna. Aya umur bautna 2. Tapi lamun baut umurna bisa 4. Kan ulah lebih ti 4. Seperti ayam subur. Nya. Lebih kuat. Entak masalah. Jadi sesek, jadi kuat, jadi pageh. Naon ulah dipagehan? Islam. Islam pagehan ke rumah tangga urang. Ulah Islam dihancurkan ke rumah tangga urang. Kakarek bernilai. Sakinah. Ari sakinah teh pentingna kata sakana le fil Madinah teh. Sakana yaskunu hatina tenang. Lamun sakana yaskunu sukunatan hatina maka aya kata yang sama dengan sikinun sin kap nun pesa seukeut tenang. Harti anu pertama sakana teh bisa tenang, harti anu kadua bisa miskin, harti anu katilu bisa jadi pesa seukeut. Allah kenapa make istilah sakinah? Mantak pepencitan teh kudu ku pesa seukeut supaya eta domba anu dipencit teh abrug-abrugan terus tenang, eta sakinah. Kan ari dinu kawin mah lain domba anu abrugan teh pesol anu abrug-abrugan. Jadi artinya semiskin apapun dina rumah tangga kudu ngabogaan ketenangan jiwa sesuai dengan seketa akidah. Sebab mengumpulkan harta lain tujuan, tapi tujuan boga harta karena eta sakinah supaya cenderung supaya ajen tentram dina raraga ngawujudkeun sebuah tatanan sosial berdasarkan wahyu Allah di tengah-tengah masyarakat manusia. Anu ayeuna mungkin nasib umat Islam itu terpinggirkan, terlupakan, termarginalkan. Pan masyarakat kota Kiwari menyebut Allah teh era gengsi. Ya kita serahkan kepada yang di atas. Nu di atas kita yang beri, teng ucing. Nyebut Allah teh tewasa, berat nyebut Allah teh. Paling banter Tuhan yang di atas. Mantap, kawin cerai kan. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Sebab lamun awal pernikahan, awal berangkat tina sebuah tanda kebesaran Allah, adituna bakal ada mawadah. Ari mawadah teh naon? Wa ja'alna bainakum mawadah. Ari mawadah teh awe mawadahnya. Lamun cek bahasa orang Cisurupan mah disebut mawadah teh cinta plus. Cinta yang bersemai di hati. Mendalam. Urang sok dibalik memeh kawin
kabogohna lalaki ka awewe nyebutna dindaku sayang. Geus kawin mana cumur sia teh meuli teu neuleuh. Gitu kan. Itu realitas di masyarakat. Sebab dasar keberangkatannya lain tina kata sakinah. Sakinah moal wujud kecuali sakinah dibentuk ku tanda-tanda ayat-ayat Allah. Tapi di mana kita menemukan ayat Allah? Di mana wujud tanda Allah itu? Tanda ayat Allah aya dina kepemimpinan Islam, aya dina syariat Islam, aya dina akidah Islam. Tanpa akidah, tanpa syariah, tanpa kepemimpinan, umur Islam itu. Moal aya sakinah lamun eueuh kepemimpinan Islam, moal aya sakinah lamun eueuh syariat Islam, moal aya sakinah lamun eueuh akidah Islam. Sesuatu anu teu bisa dipisahkan. Gelisna awewe kasetna lalaki paling banter 5 tahun. Apakah setelah 5 tahun itu bakal ada perubahan fisiologi fisik? Mungkin. Pan orang jahiliyah mah baheula mah kehormatan seorang perempuan teh nepi ka ditutupan pannya da geus boga budak mah dina angkot dina buresal plus cuek saja. Orang jahiliyah teh apa orang muslim geus eueuh ka era. Jeung salakina antepan deh eta disaksian ku sararea teh cuek we. Dilelebar gitu. Anu tadina manggil dindaku sayang ayeuna mah jadi maneh Pak. Geus boga budak. Padahal betapa berat pengorbanan seorang perempuan nepi ka ayah di daerah Garut kene ya, cerita Garut kene tapi punten ya ieu mah supaya ulah tuluh lah ya. Seorang anu nikahkeun kawin nepi ka ngandung pada saat dicana ke rumah sakit si eta perempuan teh akang cenah abdi mah moal dikaluarkeun ieu kandungan teh. Itu gara-gara si eta anu ngajadikeun sabab abdi kieu teh tah beuteung bareuh, bata beureuh bareuh beuteung. Wah, moal dikaluarkeun. Neng nyai wayana ku moal selama abdi can ditek-tek tah si eta tah. Kudu ditek-tek heula teh gara-gara eta. Moal bener rumah tangga abdi lamun si eta teh ditek-tek. Pan bingung salakina teh piraku nya, kudu ditek-tek. Si Kusmin nanti tah nya akhirnya disiasati neangan we beurit tek-tek we buntutna teh tah neng cenah geus ditek-tek ada mah paingan getek cenah aya buluan paingan borojol budak teh dibijirkeun geus ditemong kitu mah geus mah hinu 40 poe nanyakeun deui akang cenah aya keneh nu kamari teh eueuh cenah neng geus ditek-tek nya sugan atuh tunggulna aya cenah ditungulna mah jadi deui di dia ya tunggulna ge cenah jadi mata lamun rumah tangga hanya berkisar di sekitar itu keindahan itu tidak ada. Tapi lamun suami istri memerankan diri sebagai zawj, sebagai pasangan, siapa yang termulia? Apakah laki-laki atau perempuan? Tidak, perempuan bukanlah budak laki-laki. Laki-laki bukanlah raja perempuan, tapi sama-sama sebagai hamba Allah anu kudu ngawujudkeun nilai-nilai Islam dina rumah tangga. Salaki sebagai presiden yang tugasnya merangkap sebagai menteri luar negeri, pamajikan sebagai wakil presiden yang tugasnya merangkap sebagai menteri dalam negeri yang mengatur keuangan negara. Salaki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Wilayahna imah urang, rakyatna anak urang, pek aturan Allah dirinya terapkeun. Karek mawadah dirinya cinta plus. Sebab aya sesuatu pekerjaan perempuan anu teu bisa dilakukan ku lalaki dina nyusuan budak tengah peuting. Teu bisa lalaki.
Eta mawadah. Jadi nanti setelah 5 tahun bakal ada perubahan fisik. Tina kulit kenceng jadi peot. Komo ditambah masalah. Aduh, cenah Kang abdi mah sarejeng pamajikan teh asa sarejeng tukang beca. Nah, gitu kumaha? Buuk teranyisiran. Baju samping dodot. Nah, ari kaondangan. Nepi ka luwih saraleungit, aya jeung aing jeung eta pamajikan bingung. Terjadi seperti itu. Kalaupun mawadah tidak tersisa, kalaupun mawadah tidak tersimpan di hati yang paling dalam, omat, ieu rumah tangga ulah dipegatkeun. Sebab masih kena aya rahmat Allah. Lamun berangkatna tina ayat Allah. Jadinya ku rahmat Allah. Lamun rahmat pun tidak tersisa, omat, ulah dipegatkeun. Sebab masih kena aya amanah. Dan istri kita adalah amanat ya Allah. Selama jalma anu ngabogaan akidah moal pernah mengkhianati amanat. Sebab pernikahan dimasukkan di Al-Quran mitsaqon golido, perjanjian yang berat di hadapan Allah anu bakal dimintai pertanggungjawaban. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Betapa indahnya keserasian dan keharmonisan suami istri lamun boga tujuan sarua. Pisi nasarua, misi nasarua, ari pisi teh kan impian. Misi teh sesuatu anu ditugaskeun. Pisi contoh pisi. Pisi, misi, strategi. Pisi teh impian, lain ngimpi, impian. Duh, mah kira-kiranya lamun urang pindah ka kota hayang boga imah anu hargana 1 miliar nya cenah Kang ieu urang wujudkeun rumah laksana istana. Misina naon atuh supaya boga imah anu 1 miliar teh urang dagang baso. Kira-kira ku dagang baso dalam rangka 5 tahun bisa kabeli harga imah anu 1 miliar? Kabeli moal? Hah? Make strategi atuh. Kumaha strategina? Dagang basona sa Indonesia. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian, sebarkeun eta baso. Insyaallah dalam jangka 5 tahun kabeli tah. Jadi boga impian. Cik ari urang boga impian naon kira-kira dina rumah tangga. Naon misi, tugas anu kudu dilakukan. Jeung kumaha strategina, carana. Ayeuna urang ngenteng kana surat Maryam. Rumah tangga bakal berarti lamun mengerti kana episode kepemimpinan. Tinggal di surat Maryam. Surat anu ke-19. Anu diawali dengan potongan huruf-huruf yang wallahu alam bisawab. Kaf, ha, ya, ain, shad. Naon artina? Wallahu alam bisawab. Tahu teh artina kaf, ha, ya, ain, shad? Artina teh dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebab ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lain. Dzikru rahmati rabbika anu dibacakeun ieu teh rahmat Rabb anjeun ka seorang hamba ngaranna Zakaria. Zakaria lain ngaran hiji lembaga. Zakaria lain ngaran hiji yayasan. Zakaria adalah seorang hamba. Punya status hamba. Ari hamba teh hartina asal kata tina abada. Pohon yang harum. Abdahu. Ari ngaran hamba terlepas tina ayeuna perjanjian antara hamba dengan Allah.
Lamun orang hirup aya dina perjanjian sareng Gusti Allah, hirup aya dina rahmat Allah, aya dina karunia Allah, aya dina wadah Allah. Sebab rahmat Allah moal resepen cicing di luar rahmat Allah. Contoh, ibu terang susu seperti kita, cisusunya, cisusu bismillah. Cisusu itu ngandung DHA. Ngandung DHA untuk memfungsikan sel-sel otak kecil yang ada dalam otak kecil. Fungsinya untuk kecerdasan. Sering minum DHA, insya Allah bakal pinter. Atau dina ikan tuna, atau teri, ikan teri, itu mengandung nutrisi yang tinggi, protein yang tinggi untuk kecerdasan otak menurut penelitian medis. Lamun kira-kira ieu susu diwadahan karena tampolong bakal daek minum, nah jadi sesuatu anu berarti, anu berharga, anu bernilai bakal bisa minterkeun jelema moal diinum ku sabab naon? Ku sabab wadahna tampolong. Jadi sesuatu yang berarti itu bakal punya arti lamun wadahna lain tampolong. Kan gitu. Jadi sesuatu itu karena wadahna. Ayeuna balikeun atuh wadahna gelas, tapi isina cai kieu. Daek kira-kira nginum. Nah, maka harus diminum. Pan tadi ke sesuatu bakal bernilai lamun wadahna halus. Jadi berarti kudu proporsional. Ulah salah nempatkeun. Kan orang sok aneh, lamun kira-kira susu wadahna dina tampolong, susuna nu dipiceun. Tampolongna dikumah. Tapi lamun gelas eusina ceki, gelasna dipepeuskeun. Ka Islam kayak gitu. Islam bakal jadi rahmat lamun aya dina wadah rahmat. Moal jadi rahmat lamun Islam, lamun wadahna dina wadah sayi'ah. Di ruang rahmat maka lanat Allah. Ari wadah rahmat, pemimpin, hukum, jeung aturan teh selaras jeung anu dilungsurkeun ku Gusti Allah. Tapi laknat Allah, hukum jeung syariat di luar itu eta laknat. Jadi persoalan wadah ketika zikru rahmati yang Zakaria teh aya dina wadah rahmat Allah. Cik ari urang aya dina wadah rahmat Allah atau dina wadah laknat Allah. Wallahu a'lam. Ari nakumaha dina wadah rahmat Allah, ngan kalakuan dina wadah laknat Allah. Mantap hirup dina ngaku dina wadah rahmat Allah, tapi ternyata dina laknat Allah mah hirupna kawas hayam. Kumaha hayam? Dibedol hulu pan munur hayam. Dibedol buntut pan maju. Eueuh nu boga nyorok cok mau. Lamun ngerok nama hiji sa RT pan nyaho. Nepi ka musing geuning nyeri huntu. Lamun ulin di sawah nyonyoranganan. Ketika datang care teh cekek enggeus tiada tangis, tiada bunga mengiringi cekekan care kana hayam. Cuek. Tekau batur ningali barang dahar, serenteng jepret gitu kan. Anu dijepret teh sebelah, anu ngejepret teh sebelah ayeuna mah eta karakter hayam. Tapi kudu kawas hayam. Di mana-mana aya heula ngrek nyamber anak hayam, indungna ngadago. Ngan mentas ulah kawas hayam, sok lumpat. Sim kuring keur meneliti naon sababna hayam lamun mentas sok lumpat can kajawab nepi ka ayeuna. Nasieun katabrak, nasieun naon kitu nya sok lumpat. Tapi kudu kawas meri, hirup dina rahmat Allah mah kawas meri. Terang meri. Di mana ngendog kan ulah kawas meri, ngendog di mana wae. Abri di sawah berjamaah ketika cadak care datang hanya satu suara, weh bilang cadak ke sieuna.
umat Islam entong kudu nyeun bom entong kudu nyeun entong weh ke kabeh kitu lumpat batur teh kan asal sekata sarasa satujuan saperasaan di dinya anu digambarkan seperti anggota tubuh di mana cokor ditajong panu nyengir bibir anu remai cipanon anu riet sirah pancepanan teh cocok sabeureunya teu neuleuh teu kitu ribut pan eta ka jasa di luar itu seperti kitu rasa sama ngan moal terwujud rasa yang sama kecuali dina wadah rahmat Allah. Ciri rahmat Allah, wadah rahmat Allah teh lamun kepemimpinanna sesuai dengan petunjuk Allah, aturanna sesuai dengan anu dilungsurkeun ku Allah, jeung akidatna selesai jeung anu dikehendaki ku Allah. Tak eta bakal terjadi rahmat Allah. Didinya seorang boga status hamba Allah. Ari ngaranna mah teuing saha, bisa Zakaria, bisa Udin, bisa Asep, bisa saha saja. Lamun orang geus aya dina wadah rahmat Allah, karek didinya zikru rahmati rabbika abdahu zaraka idnada nada nidaan khufiyah nalika Zakaria nalika si Udin nalika si Asep nidaan ngadoa khufiyah khufiyah teh naon khufi lembut lemah lembut idnada robbahu nidaan khufiyah dengan lembut laju jorokan lembut melibatkan perasaan melibatkan indera melibatkan seluruh unsur-unsur pankreas adrenalin kabeh dilibatkan berdoa ka Allah khufiyah naon isi doana qala ngadauh Zakaria Rabbi temang kalimat ya Rabbi itu Rabbi inni wahanal admu minni wasta'alu ra'si syaiba walam akun bidu'anika Rabbi sakia ya Rabb saestuna tulang abdi teh geus lemah rambut geus bodas sareng abdi teu pernah kecewa dina berdoa lamun kelemahan geus tepi kana tulang sebagai struktur penyangga tubuh berarti otot daging geus leuwih ti heula geus kolot di tahun 48 sampai ke 2014 geus kolot struktur teh geus lemah geus bodas geus teu kuat mikir tapi otaknya golak tapi abdi teu pernah kecewa sok sanajan geus tua rentak kieu teu pernah kecewa teu pernah frustasi teu pernah eureun berjuang wa inni hibtul mawali saestuna abdi teh ngarasa keun dina usia wadah rahmat Allah geus kolot geus 65 tahun Republik Indonesia teh 88 tahun ya Indonesia depan geus 68 tahun aya nu karek nyatakan 65 tahun cenah Kang teuing mana lah nu mana we pilih nu hiji ashabul yamin nu hiji ashabul simal kitu we sederhana ashabul yamin meureun karek 65 tahun ashabul simal geus 68 tahun geus karolot ieu teh kabeh ari anak-anak ashabul simal kalau bukanan tukang budak badog eta mah pok kaya tak tapi di ashabul yamin opan katinggalina teh hidup tenang loba gaya kurang jajan gitu ya gitu rasa kusim kuring buatin gaya
udah di mana mah bukan naon dari sangsara balik ke imah manyun pamajikan ya gaduh hacis teh buka Quran gitu kan ya terus teh gaduh beas buka Quran gitu nya kan salakinanya kan serapkeun duit 100.000 ya cenah terus teh gaduh nanaon budak buka Quran pas dibuka aya duit bener cenah ya ini mah rek getol mukaan Quran pamajikanna teh getol nah cenah duit teh eueuh wae da ayeuna mah muka Qur'anna lain karena halo karena sugan aya duit kan gitu jadi ini hitul mawali ya Rob saestuna abdi teh khawatir pengganti kepemimpinan ini yang akan mewariskan akidah, mewariskan kiadah, mewariskan tentang sosial masyarakat. Dina saat abdi perkasa, gagah berani, abdi teu boga turunan. Banyak generasi-generasi yang tidak bermoral. Tapi karaos ayeuna, abdi teu boga kader. Wakana timroati akhir sedangkan pemajikan abdi teh mandul teu bisa ngalahirkeun lain teu bisa ngajuru teu bisa ngalahirkeun lain teu boga bisa budak kan teu boga gulam naon bedana anak jeung gulam wakana timroatin akhir pahabli miladunka waliya ya Rob anugerahkeun ka abdi seorang kader anu bakal nuluykeun ieu perjuangan yarisuni wa yarisu min aliyaku waj'alhu rabbi rodiya jadi anak yang diridui mun diurang mah jigana lamun geus aya aki-aki 80 tahun boga orok deui geger jigana nya kian sih udah isim kuring mah sok boga penyakit mah di tengah peuting nu sajen mah pan irah wae tengah peuting matuh teh mama gitu nya tah eta penyakit mah tengah peuting jadi digambarkeun dalam rumah tangga teh aya tokoh Zakaria aya tokoh perempuan anu mandul teu bisa ngalahirkeun lain teu bisa ngajuru teu boga gulam lain teu boga anak aya katilu anak anu ngaranna Yahya ya Zakaria inna nubasyyiruka bi gulam ismuhu Yahya urang bakal boga anak sesuai dengan harapan Islam lamun urang nempatkeun diri sebagai tokoh dalam memenangkan agama Allah terlibat di dalam proses transaksi perjanjian dengan Allah tak pernah putus asa tak pernah kecewa tak pernah eureun berjuang sok sanajan dina usia geus tua renta dan ieu bab pendamping anak teh aya dua aya anak biologi ada anak ideologi saha anu bakal nyalemetkeun ka urang ke nah anak biologi atau anak ideologi can tantu anak biologi anak darah daging sorangan anak ideologi diproses karena ada hubungan spermatozoid dengan sel telur yang tersimpan di dalam rahim seorang ibu terjadi pembuahan tapi cantang tuh jadi anak ideologi. Ari anak ideologi mah hubungan seakidah, hubungan sesejarah, bukan sedarah. Aya anak sedarah, aya anak sesejarah. Sejarahna sarua. Si kurang tanya, ari anak kurang geus jadi gulam atau jadi walad? Kumaha walad jadi gulam kuncina aya di indungna
inung nate ulah jadi inung anu akhir teh mandul, teu bisa ngadidik, teu bisa ngalarkeun calon-calon penerus perjuangan, eta mandul gitu. Rek teu mandul kumaha? Da seorang ibu teh teu ngarti kana persoalan pendidikan. Contoh, lamun Asep salakina anu merankeun Jakaria keur sare, misalkan keur kerek sare. Ari budak teh pan sok ocon ganeng. Bijil panyaram ti indungna. Ujang, neng, ulah garane. Bapak hidup nuju kulem. Pan budak mah di mana-mana ge hese dicaramna. Caram deui. Neng, ujang. Ulah garane. Pan bapak hidup nuju bobo. Tadi kulem, ayeuna bobo. Bingung kan? Dina hanya waktu sababaraha menit ada perubahan pengertian tina kulem kana bobo. Budak mah ijak-ijakeun we, neng ujang ulah salare ulah garaneng. Bapak hidup menuju sare. Sare naon cek budak sare. Budak masih keneh ganeng. Neng ujang ulah garaneng bapak sia keur molor. Hari urang iteng dina ngadidik budak teh dina sehari sabaraha kata anu keluar sehingga tidak membingungkan kader. Tak akhir nu kitu teh. Kaduna pekir. Kepekir teh apa mau jadi kajual pekir. Mantak Zakaria memohon pahabli miladunka waliya mawali waliya. Lain anak biologi tapi anak kader anu bakal nuruykeun anak sahawai sebab seluruh anak anu aya dina wadah rahmat Allah eta anak-anak ideologi, anak-anak urang anu kudu diterjemahkeun. Sarua. Can tentu anak turunan darah urang bisa jadi seperti Kanaan. Ya Allah, bukankah engkau akan menyelamatkan keluargaku dan Kanaan anakku? Betul wahai Kanaan. No, Kanaan teh darah daging anjeun tapi lain anak anjeun. Berarti kitu kan cek Allah. Diputus. Jadi anu disebut anak dalam pandangan Islam lebih dekat karena hubungan akidah. Sementara anak orang dicuci otakna ku pendidikan di luar Islam orang teringrang. Temelang. Presentasi pendidikan agama di sekolah SD sabar persen. Lolobana pelajaran naon dicuci otakna. Tersadar orang ini. Diaktifkan seluruh anak kegiatan dina hal-hal anu bersifat sekuler, tapi sholat jeung ngaji teu kontrol. Tapi alhamdulillah di Cisurupan mah masih kene aman, insyaallah. Ima di Banten. Ngantos saeutik di Cisurupan mah tepat di saeutik, tepat di teu saeutik. Itulah munajat. Jadi Al-Quran secara tekstual, Al-Quran secara historikal, dan Al-Quran secara konstektual. Tak cek tekstualna kieu ya, historina kumaha, asbabun nuzulna kumaha, konstektualna kumaha, artinya anu bisa diterapkan dina konteks kewari kumaha. Beureun doa dina wujud ayeuna mah lain ngan saukur ngadamprakeun dua leungeun, tapi dalam bentuk sebuah program. Lamun urang geus berajam ngalaksanakeun program, ulah sok kecewa jeung putus asa, jalankeun dengan semaksimal mungkin. Kita tidak berorientasi kepada hasil, tapi berorientasi kepada kerja. Sebab di dunia ada hukum kualitas, kausalitas, hukum sebab akibat. Jika maka. Lamun urang titik-titik, maka titik-titik. Lamun urang kedul, maka bakal bodoh. Lamun urang rajin, pasti pandai. Lamun urang giat, pasti bakal kaya. Tapi lamun pagawean anak kedul siap-siap we pisang saraeun teh. Jika maka di dunia likuli syai'in sababa, fa'atba sababa. Tiap-tiap sesuatu Allah dijadikan sebabnya. Ikuti sebabnya, bukan diikuti hasilnya. Sebab lamun jelema digawe berorientasi karena hasil, hasilnya bakal kecewa. Kaeta.
mampu memadukan antara doa dengan program selaras. Kadar lahir. Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bikulam, saestuna kami bakal mere berita anu matak pipa gumaheun anu lahirna gulam, seorang kadar. Ismuhu Yahya, anu ngaranna Yahya, yang nama ini dan kadar ini belum pernah aku ciptakan sebelumnya. Cek Allah begitu. Ngaranna ge Yahya, kadar hidup. Yahya teh kan hidup. Jadi ada sifat laduni hayawiyah. Jadi lahirlah anak yang namanya Yahya dina saat kolotna geus 65 tahun. Bodas kan ari 65 tahun kaluhur mah sok ngenalkeun popolotot jeung gede amak. Ya. Tadi dinya meureun kader teh urang kudu surti jeung ngarti. Lamun aya kader-kader anu geus usiana tua bari popolotot, hampuraeun. Maafkeun we da meureun eta mah. Kolot urang teh meureun baheula nya, kolot-kolot urang ye anu ngalahirkeun urang. Geus capek digawe. Nepi ka kiwari masih kene can panen-panen kitu teh kira. Ngan kuwarang deui. Hasilna teh hapa deui. Nepi ka 57/57 ge hese. Cik atuh RT teh jadi desa ka ditu, ulah hancur nasib teh jadi RT we tuh salilana. Iraha jadi lurah. Iraha urang tina RT jadi lurah. Pun ahli lurah mah nu milihna ke loba. RT mah 80 orang. Nah, maka di sini kita hari ini kondisi kiwari, pemikiran Yahya, pemikiran Zakaria, maka bagaimana Gusti Abdi bakal boga anak sebelum Abdi teh geus tua? Bere tanda Abdi, tandana anjeun ulah loba ngomong, loba cicing, bandungan we ayeuna mah. Tapi cicing anjeun teh lain amek jeung ewa, lain. Turun tina mihrab, turun tina struktur teta, tina mihrab teh turun. Ulah hayang we di luhur. Ieu mah hayang betah cicing di luhur. Pan sunatullah mah kitu, tina daun ngora, daun kolot, koneng, garing, murah, ganap, teu amekeun. Dan daunan mah ngan eta daun anu garing teh jadi humus, muatan akar, batang jadi gede, jadi buahan pan eta terus siklus kehidupan teh seperti itu. Ieu mah hayang betah we cicing dulu dina saat drag-dragna nyeri hate. Siapa yang harus memainkan risalah hari ini? Yahya. Kita perlu sosok Yahya. Maka Allah menyeru dengan kalimat ya Yahya, wahai generasi yang hidup, wahai kader yang hidup, khudil kitab bikuwa, cokot ya Quran ku anjeun dengan kekuatan. Paling tidak ciri Yahya, ciri kader hidup teh ngabogan 3 kekuatan: kuatul fikroh, kuatul akidah, kuatul akhlak. Idealis, seorang anu ngabogaan cita-cita luhur. Kedua, akhlakna halus. Katilu, jiwana bersih. Wa atainahu hukman subiyya. Jeung ku kami eta Yahya diberekeun hikmah ti leutik. Hartina meureun kader-kader Yahya teh keur dikandung sataun ayeuna teh. Mudah-mudahan pas begitu lahir teh jadi ngabogaan hikmah selama dina kandungan sataun teh dipelihara kada dijaga. Ya cek bahasa eta mah gitu. Hukman subiyati leutik. Eusian otakna, eusian hatena. Caangkeun panona.
Sebab waman kana fi hadhihi ama wa huwa fil akhirati ama wa adallus sabila. Sing sajalma anu di dunia lolong, maka engke ta jelema didatangkeun di akhirat dina kaayaan lolong. Wa adallus sabila, saperti jelema anu teu nyanung. Depan jelema teu nyanung maka sarung. Linglung balik ka dinya deui, balik ka dinya deui. Ulin ka mana wae, balik teh ka dinya deui, ka dinya deui. Jadi pangmenangkeun lalaki engke dipangmenangkeun awewe. Tenang. Naon anu lolong sebetulnya? Fa innaha la tamal absar. Saestuna anu lolong teh lain panon tapi takmal qulub allati fi sudur. Saestuna anu lolong teh hate anu aya dina chest, dada. Dalam bentuk seperti apa? Cek Al-Qur'an anu lolong teh jelema nu teu mikir. Lah rek dipimpin mah ku saha wae lah. Nu penting mah urang mah hirup ngeunah bernah tumanina. Ngeunah nyanang. Tong dituruikeun bisa ngambek. Sabab ari nyanung mah ti ditu serenteng, ti dieu serenteng. Akhirna boga pamajikan dua sare di pos rona. Heeh, ti ditu sarantang, ti dieu sarantang. Jadi raja lamun serenteng penripu. Mantap. Wa in khiftum ala tadilu pawahid aja cukup pelihara we nu hiji keun bae disebut linglung jeung sarung ge. Seperti semburing ka sarung gitu. Sanajan ulin jauh teh balik ka dinya deui, balik ka dinya deui. Bau dodot ke paksakeun. Jadi inilah ya. Urang rindu lahirnya kadar Yahya. Rindu Yahya, Hukman Sobian adalah orang yang punya kepedulian. Wahananan miladunka. Yahya bernilai punya kanyah anu mendalam dina dirina. Sebab salah satu calon pemimpin yang terbaik adalah nu boga rasanya ada kebersihan moral, kebersihan jiwa, dan kanyaan karakter. Eta Yahya mantak profil tipologi atau ciri pemimpin anu didasarkan karena petunjuk Allah tuh ayat 3. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajitun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad di sini aya kata taukid. Saestuna kami geus ngadatangkeun rasul, utusan-utusan, pimpinan-pimpinan min anfusikum ti bangsa anjeun. Cirina ajitun alaihi ma anitum anu ngarasakeun kasangsaraan rakyat. Seorang pemimpin anu nya ka rakyat adalah seorang pemimpin anu ngarasakeun karipuh raya, sangsara rakyat dirasakeun ku dirina. Peduli karena persoalan rakyat. Nepi ka Abu Bakar mah pan memeh bek dahar teh di tiangan heula bisa raya rakyat nu kalaparan. Pan ari pemimpin ayeuna mah usdek. Urus dulu aku, engkau kemudian. Dina kopea, dina pesak mus betat, masih kene ngerasa miskin, jejak gitu ka dieu. Eta ajisun alaihi ma anitum hananan. Geus puguh rakyat teh memikun beban yang berat ditambahan ku bensin naik pan bekiripu. Terus ke bengkel Pak cenanya kunaon mobil abdi teh itu jadi boros kieu. Heuh di ome kabirator di ome. Da kamari mah meuli bensin 10.000 teh pan mahe saminggu, ari ayeuna jadi 3 poeun. Terus we di ome kabirator teh itu kunaon jadi boros kieu cenah bensin teh. Sanes boros Pak, bensin naik. 50.000 teh bisa 11 liter kamari mah. Ayo nama jadi 7 liter, legit nage 4 liter, tina 50.000, tina 100.000, jadi 8 liter.
tina 200.000 16 liter 16 liter teh jarak antara Garut Jakarta nepi. Jadi sanes karburatorna anu boros Pak, bensin anu naik. Nah, kita butuh seorang pemimpin. Kita butuh seorang negarawan, bukan seorang politikus. Apa bedanya seorang politikus dengan seorang negarawan? Seorang negarawan mah hirupna selalu memikirkan bagaimana nasib generasi yang bakal datang. Tapi politikus mah kumaha di 2014 aing kapilih deui tau moal. Kitu pemikirna teh. Politikus mah jadi mesin uang. Duit jeung duit we. Kita butuh seorang negarawan yang mengerti hakikat tentang keadilan. Sebab lamun seorang pemimpin maut di dalam keadaan menipu rakyatnya, dia haram masuk surga. Seperti itu. Jadi persoalan kesejahteraan rakyat kudu diheulakeun. Tidak boleh ada rakyat nu miskin. Sebab kadal fakru ayakuna kupron. Kefakiran rakyat bisa mengakibatkan kekupuran. Ketika rakyat kupur, saha nu kudu tanggung jawab? Pemimpin. Lamun aya rakyat nu murtad, pemimpin nu kudu tanggung jawab. Teu ceureuh tangga binana berarti. Eta persoalan kesejahteraan. Mantak bagaimana seorang pemimpin mampu membuat kesejahteraan keluarga anu dipimpinna. Sebab mending pasya keneh di dieu antara rakyat jeung pimpinan tibatan pasya di akhirat. Namun terjadi perdamaian dunia kecuali ku hukum Islam jeung pemimpin Islam. Ari ayeuna Allah pemimpin Islam teh ngan aya oge pemimpin anu agamana Islam. Kuring teh lurah, kuring teh Islam, tapi kan kuring lurah. Kuring teh Islam, tapi kuring teh bupati. Jadi condong kene kana bupati na tibatan kana lurah kana Islamna kan kitu. Cenderung lamun jelema kitu ngamangpaatkeun Islam. Nu dipakena ayat-ayat kursi, leungit ayatna tinggal kursina. Terjadi zaman kiwari seperti itu. Di mana sifat ajizun alaihi ma'anitum? Rakus. Bagaimana kesejahteraan baheula pernah dipimpin ku Abu Bakar, seorang khalifah pilar yang nilainya lebih gede tibatan Amerika. Tapi eta khalifah Umar Abu Bakar pagaweana seorang presiden memerah susu keur biaya hidup pamajikan. Nepi ka baju nanti geus ditamalan gamis nantinya. Ngan eta seorang istri dedeh teuing caroge abdi. Keur kasep teh ganteng, soleh, karunya teh. Ari Abu Bakar pagawenakan. Sehingga urusan lembaga, subhanallah, urusan negara terbengkalai. Akhirnya anggota musyawarah badami. Lamun Abu Bakar pemimpin bari kudu usaha, ya urusan negara mal beres gitu, cek musyawarah. Urang kitu teu. Aya nu ngamusyawarahkeun tenang pimpinan, dipanggil ente yang digaji sabaraha. Ditanya dina Islam. Hayang sabaraha digaji ku negara? Keur zaman Abu Bakar. Cek Abu Bakar jawabna, kuring mah tukang dagang. Standar gaji kuring mah tukang dagang. Sapoe sebelah kambing. Jadi lamun aya kambing harga 2 juta, meureun gajina teh 1 juta sapoe. Kira-kira cukup gaji 1 juta sapoe? Cek urang mah cukup, cek arang-arang mah teu mahi. Harga bensin di Libya itu 2.200 per liter, 20.200 per liter, 22.200 per liter. Di Indonesia bensin itu hanya 6.500. Mahal mana bensin di Libya jeung di Indonesia? Mahal mana? Mahal di Indonesia anu 6.500 atau mahal kene di Libya anu 22.500?
mahal di Indonesia. Naon sababna? Orang Libya mah pangletikna penghasilan rakyat teh sapoe 1,5 juta sapoe. Orang Indonesia UMR-na sabaraha? 720.000 sabulan. Jadi gaji 1,5 juta dengan bensin 22.000 mah murah tuh. Jadi ukuran nanti sebelah kambing. Jadi boro-boro cukup keur meuli baju, keur da harga pas-pasan. Karunya teuing, deudeuh teuing. Maka setiap uang belanja yang diberikan ku Abu Bakar itu selalu ditabungkeun. Hayang meuli gamis sepanjang 3 meter, nabungna 3 tahun. Eta seorang kesolehan pamajikan. Urang mah panti balik si katu akang mangmasirkeun acuk abdi ih. Ari kudu nama pamajikan memperhatikan salaki karunya salaki abdi teh tugas unggal poe ari bajungan eta deui kemah lamun aya takapul dibere ti salaki rek disisihkeun nabung kajen teuing 10 tahun kanya abdi ka salaki. Eta awewe hade gitu. Ditabungkeun atuh samahalna kayak lawan 3 meter paling 100.000 teh nabung 3 tahun dibelikeun ku istrina teh terus didamelkeun gamis dipasrahkeun ieu kadeudeuh abdi ka sebagai kenang-kenangan terakhir mugi-mugi katampi Abu Bakar ruas teu atoh salaki nu soleh teu atoh dibere ku pamajikan anu soleh anu resep barang bere ka salaki nu hiji resep bere nu hiji mung dibere hade pan itu teh cek Abu Bakar di mana anjeun boga duit sok sieun anjeun dimanfaatkeun ku pihak luar keur mengaruhan kana kebijakan kaula bisi aya sogokan sabab kaula teh sebagai khalifah pilhar sieun pamajikan disogok kasus Bal'am bin Ba'ura atau Barsiso zaman Bani Israel ruksakna ulama disogok pamajikanana sanesna kieu gitu cariosna teh setiap masian urang uang balanya ku abdi teh sok ditabungkeun lamina ieu nabung keur maser acuk 3 meter teh 3 tahun abdi nabung. Abu Bakar mikir lamun kitu gaji kaula gede teuing usul ka Baitul Mal turunkeun gaji kaula gede teuing teh hade tanya rindu tuh kira-kira orang boga pemimpin model gitu bisa lahir mah pemimpin seperti itu nges bukti orang tuh bisa jika tuh anak orang mah kudu nepika disiapkan ti ayeuna kan tadi awalna kudu jadi Yahya wa anana ajizun alaihi ma anitum tahap kedua harisun alaikum selamatkan akidah rakyat bina rakyat anu katilu ra'ufur rahim seorang pemimpin yang santun tidak temperamental teu gede amok teu kasinggungan taeta wahananan miladunka dalam ayat lain ajizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim wa man tawalla lamun rakyat tangga balir pakul hasbiyallah la ilaha illallah wa rabbul arsyil azim sikap tegas wa barobil wabil walidain dan berbakti kepada orang tua sok sanajan Allah anak nu hayangan boga bapak aya oge anak nu hayang nyahuan bapak aya di dunia ini anak hayangan boga bapak aya ge anak nu hayang saha bapak kuring dan nu hayang boga anak mah bapana jeung indukna tapi nalika seorang anak lahir
pandangan berbeda. Ngadidik anak supaya jadi Yahya, tingali polana seperti Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim teh lain nabi tapi ahli hikmah, budak hidung orang Mesir, tukang gawe bangunan kana kayu, tapi diabadikan di Al-Quran. Kenapa? Karena jasana ngadidik budak. Wa idz qala Luqman li ibni ya bunayya, bapak manggil anak teh ya bunayya, anaking. Henteu kehead sia henteu. Sia teh gerang ngaji kehead bebal. Ajong saku aing. Aduh, kumaha anak jadi soleh. Ya bunayya, dedeh teuing anaking. La tusyrik billah. Pema anjeun ulah rek musyrik ka Allah. Inna syirka sayyiduna musyrik teh la zulmun adim, dosa besar anu moal bisa diampura. Jadi pendidikan anak orang bakal lahir tampil sebagai pemimpin di masa datang lamun pola dasar tina pendidikan adalah akidah. Sebab syariah moal dekeun hentep dina diri urang kecuali aya akidahan. Jadi akidah jeung syariah sesuatu yang integral, ngahiji ibarat gula jeung amisna. Bisa teu gula jeung amisna dipisahkeun? Secara ilmu pengetahuan gula jeung amis bisa dipisahkan. Ngan ketika gula teu amis lain gula ngaranna. Geus lain gula. Lalu yang kedua anu diterapkan ku Luqmanul Hakim tentang kemasyarakatan. Tingali ku anjeun masyarakat, sikap masyarakat kana akidah urang teh kumaha. Jang yu ayeuna mah urang praktek. Sebab akidah teh ngan ulah diuk we kudu diaplikasikeun dina kahidupan nyata. Kumaha mama carana? Sok ayeuna mah urang bawa kuda. Ayeuna kuda ku mama rek ditumpakan ku anjeun tungtun. Urang liwat ka kampung Cisurupan, kumaha pandangan urang Cisurupan karena fenomena seperti ayeuna. Cek urang Cisurupan aya ku goblok teh jelema. Ari bapakna naik kuda, anakna nungtun kuda. Dengikeun jang catet ku anjeun tak tanggapan seperti itu. Ayeuna urang terus ka Pangauban. Anjeun anu naik kuda, mama anu nungtun kuda. Muncul komentar baru. Eta mah budak aya ku teu sopan. Ari bapak nungtun kuda. Ari anak naik kuda, dua cenah jang teh catet ku anjeun. Ayeuna urang liwat deui ka belah ditu urang tumpakan ya kuda. Kuduaan. Aya ku teu boga pikiran eta jelemanya. Kuda hiji ditumpahkan kuduaan. Tak kieu teh jangan mah ieu kuda teh urang tuntun. Kuduaan urang liwat deui ka hiji lembur. Akhirnya teh jelema aya kuda dari ditarungtun. Jadi mana atuh bener? Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.